Mitra Anu Mulia, Alhamdulillah sabada Mangjaya kamari namatkeun dongeng. Ayeuna Mangjaya bade ngahanca dongeng enggal. Para wargi ceria keris titisan iblis. Reuas judul dongeng lagi ya mah. Iblis kitu para mitra. Eta cenah iblis nu nitisna teh kana keris para wargi. Dasar dongeng. Mangga urang kawitan ya dongeng, mugi-mugi ya dongeng tiasa nyugemakeun. Ya dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Urang sami-sami hancan we bade nincak bagian kahiji. Mangga sakumaha dina gambaran nalika bubuka tadi Mangjaya bade ngahanca carios enggal judulna ge mata kreuwas. Judulna keris titisan iblis. Reuas para wargi sigana ya. Aduh. Kumaha dina seusehanana ieu dongeng mangga urang hanca bae. Ieu teh dongeng karangan Koswara. Para wargi sadaya mangga urang ngadongengkeun ieu dongeng kitu. Peuting harita langit anu karita teh para mitra sadaya kasaput kumeha hideung nu ngadingding. Memang atuh dina kayan keur kitu puguh we leuweung hanjuang katingali. Meni poek mongkleng ceuk paribasana meni teu katingali ngupetkeun curug-curug acan. Padahal can lila langit teh meni hera meni lenglang, bae ngeras taya hahalang taya aling-aling. Atuh memang datang na mega hideunga meningan dadak sakala. Ku ayeuna langit keur ceudem, bulan nu sakuduna nemongan padahal mah ayeuna teh maleman keur mejehna tanggal 14. Akibatna bulan sok sanajan moon corong ge kahalangan ku mega hideung nu kanalna keur. Kaayaan di jero leuweung hanjuang estuning poek meredong. Sedengkeun kaayaan di leuweung hanjuang teh tong boroning ti peuting bari keur poek bulan sanajan ti beurang ge kaayaan teh para mitra. Memang katingalina teh henteu caang pisan. Da puguh yeum ku tatangkalan nu jarangkung badag. Jadi papaes eta patempatan nu jauh ti pilemburan. Pantes mun disebutkeun leuweung geledegan teh. Tapi najan kaayaan ti peuting bari bulan kahalangan ku mega nu kanel. Keur diri saurang wanoja nu keur lumampah dirinya mah teu ieu jadi halangan rintangan. Manehna tuluy ku kurubutan di nubala. Teu dirasa najan suku ti tatarajong ti kakarait ge. Najan awak geus karasa leuleus lungse balas lulumpatan. Tapi taya maksud pikeun eureun heula nu penting manehna hayang geura bisa kaluar ti jero leuweung. Hayang geura bisa manggihan pilemburan. Mun geus manggih lembur mah maksudna rek milu reureuh heula. Rek milu heula ngenong samemeh manehna neruskeun lalampahan mulang ka lemburna. Nu penting mah keur diri eta mojang hayang geura bisa leupas. Tina artina mah cengkrengan siluman buaya jahat. Siluman nu ngajiri manusia bager pura-pura gede kanya padahal pohara kejemna jeung pohara telengasna. Si horeng para wargi sadaya. Eta siluman buaya teh memang sok ngaganggu ka umat manusia. Sanyana geus hayang tiba heula dirina teh kabur ningalkeun pasir Samoja. Hayang geura ngabejakeun ka kulawargana ngeunaan kaya nu sabenerna kalakuan si dukun wanoja. Nu pura-pura bager tukang tutulung kanyataana memang eta dukun wanoja teh. Lain dukun sadukun-dukuna tapi dukun siluman nu pohara kejemna nu taya ras-rasan ka sasama jalma. Kabeneran dirina tanyi mojang bisa kabur ningalkeun pamatuhan dukun wanoja. Bisa kabur ningalkeun gedong si gerong nu matuh aya di puncak pasir Samoja. Ngadamal gedong si gerong dina kaayaan leuweung luang liwung teu kahartos para mitra. Kumaha ngangkutna cenah eta batu jeung bata cenah kita teu kedah ditarawaskeun nami ge dongeng ya. Nami ge dongeng kurai ceuk dongeng mah atuh. Lamun cenah kudu jeleg jadi gedong-gedong kitu. Ceuk dongeng kitu para wargi sadaya. Ieu ngari ge dongeng. Jantan para mitra saya dagu akal teu puguh cenah. Moanya cenah di puncak gunung sakitu jauhna make aya gedong. Ayeuna mah buktos para wargi. Sok tinggal di puncak-puncak gunung zaman ayeuna. Gira mangga teu kaemut pan teu kapikir. Kumaha bisa nyieuna cenah gedong di puncak gunung jauh ka ditu jauh ka dieu. Kumaha ngakutanana? Akal jalmi ayeuna digunakeun. Dia paribasa nyebatkeun ge cenah para wargi manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna. Ieu akal jalmi
sedang manusia teh makhluk anu mulia munggu Allah para mitra diangkat karena derajat nu pangmulia mulyana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kitu diandawisna mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng para mitra eta ngan saukur hiji gambaran mangga urang teraskeun para wargi sadaya atuh memang balasku terus lulumpatan napas ge harita nepi kareng hapranyuk jajan tunggubuh ratu dada karasa eungap marengan suku harita teh anu karasa perih tapi sakabehna ge teu ieu dijadi halangan harungan lantaran keukeuh diri eta mojang hayang geura bisa ingkah ngajauhan tina dukun iblis teh hayang geura bisa nyalametkeun diri sangkan dirina teu jadi korban katalengesan tangtungan saurang wanoja geulis nu jadi dukun purah nyageurkeun nu tatama padahal tatamana atawa ngubarana teh ngan saukur kedok pikeun nyimutan kalakuan jeung pagawean nu teu ecreug kalakuan nu teu bener memang kitu keur jongjon nulumpatan di jero leuweung hanjuang mangsa harita dadak-dadakan luhureun aya angin ngaguruh pohara tarikna barang jeung kitu wetaneun leuweung make kadenge sora anjing leuweung babaung melebung taya jempena ih cek Nyi Mojang bibiri gidigan ngadak-ngadak ngarasa keung jeung sieun utaya babandinganana reg lumampahna eureun heula panon ngarewetan ka sakuriling bungking leuweung hanjuang Nyi Mojang anu keur leumpang teh harita bari jeung sosoronganan harita lain deui ngagebegna dirina jol boga sangkaan boa-boa aya nu nyusul kana lalampahanana manehna teh geus nekat kabur ninggalkeun Den Sukmawati reg leumpang Nyi Mojang teu eureun manehna nyusutan kesang anu masihan sakujur awak atuh komo dina beungeut menika tingali ngagarajag barina kitu manehna ngadedengekeun sora ngaguruhna angin luhureunana jeung sora cungungungna sora anjing babaung ti beulah wetaneun eta tempat dina kayan keur kitu simung kalayang wer kana luhureun Nyi Mojang aya angin ngahiung tarikna keur mening ngawer-wer sora ngaguruh mata katorekan teh sanyana tacan oge dirina sadar kana kaayaan tacan ge karuwasna leungit kalayang teh nu ngaguruh luhureunana siga nu ngadeuketan kana sirahna panasaran ku Nyi Mojang direret ka luhur kebeg pohara ngagebegna oh aduh geuning keris eta bener-bener keris oh aduh Nyi Mojang ngagebeg lain dari wasinana kalayan manehna ge apal pohara eta keris nu ngalayang luhureunna teh nyata keris ageman si dukun iblis anu katelah Den Sukmawati teh cilaka kaya kieu mah keur aing mending keneh kabur aing berebet Nyi Mojang kabur ngajauhan ti eta tempat suku ti Tatarajong ti Kudawat malah mineng labuh ngageblung teu ieu dirasa cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak lain bobodoan najan capek najan nyeri najan reuwas teu ieu dirasa nu nyata mah manehna terus lumpat ngajauhan keris nu ngalayang luhureunana aduh ampun capek capek ampun Gusti cek Nyi Mojang bari tuluy haruha hareho lulumpatan setengah notog-notogkeun maneh hayang kabur tidinya hayang geura leupas dina cengkerman si keris iblis bogana Den Sukmawati lantaran manehna apal geus loba jalma nu jadi korban ka kejeman eta pakarang anu memang para mitra sadaya kacida pisan kejemna eta pakarang make bisa ngudag-ngudag nya kitu najan terus Nyi Mojang lumpat tetep eta keris iblis ngugudag-ngudag luhureunana sakapeung mumbul ka luhur sakapeung nyirorot ka handap siga nu sagep-gepeun rek nubles kana embun-embunan Nyi Mojang malah sakapeung nuturkeun tukangeunana siga nu hayang ngahanca tongong kitu jeung kitu tuluy-tuluyan sajeroning bari lumpat Nyi Mojang bari jeung ngejerit jejeritan bakating ku sieun reuwas jeung amek ku ayana udagan si keris iblis teh ngaso heula ngaso para mitra anu mulia sajeroning bari lumpat Nyi Mojang jeung jejeritan ayeuna mah bakating ku sieun reuwas jeung ambek ku ayeuna udagan eta keris iblis jurig setan sirek nanahamun pangnaani kang ngudag ka kaula teh harita Titi hayang leupas tina cekelannya si Sukmawati dukun iblis sarta Titi hayang ngahiji deui jeung kulawargana
ai titik teh lain jalma gelo tapi titik jelema cager. Mung aing mah mung jadi tumas ya. Halik sia keris iblis gerani kasih nyaus ya. Si titik mah jelema bener sia lain jelma gelo. Mudah-mudah aing sia setan. Berbet lumpat blug labuh deui, berbet lumpat blug labuh deui. Kitu jeung kitu kayan eta mojang nyititi teh estu ningka ayana matak pikawatireun naker. Najan minang labuh tapi maneh terus maksakeun hudang deui, terus maksakeun lumpat deui, tapi basa dirina kaluar ti jero leuweung beras ka padataran lain deui ngara ngagebegna. Lantaran para mitra sadaya, harita teh hareupeunana ngabedega Kiburak. Ngabedega nulak cangkeng barijeng bolotot. Hari teka beneran bulan ayeuna manemongan mega hideung anu harita teh nyengled ka sisi. Reg nyimojang lumpatna eureun panoneteup ka Kiburak, napasna rengha peraju. Sedengkeun luhureun eta nyimojang pakarang nu mangrupa keris terus-terusan muter. Ngadatangkeun sora nu ngaguluh ril hujan bae. Sigana eta pakarang kasebut keris iblis bener-bener hayang aniaya ka dirina nyimojang. Dunina mangsa peuting ieu mah lumampah di tengah leuweung hanjuang. Tug nepi ka ayeuna kapangilna teh ku Ki Burak. Bade gasatia Nen Sukmawati dukun geulis, tapi telenges jeung pohara kajemna. Ki Burak, rek nanaon Anika make ngahalangan jalan sagala. Halik ningkas ya, montong ngaganggu ka diri aing barina oge. Pokna eta nyimojang marengan napasna nu terus rengha pranyu. Hahaha, Neng Didi. Ulah salah sangka akang makadi sote. Sanes rek naon-naon. Lain rek ngaroga hala, lain rek nganiaya ngan. Rek nyusulan salira Neng. Hahaha, Neng Didi. Disusulan. Pokona mang menang tugas menang parentah. Pokna Kiburak harita. Sorana ngagerem handaruan ngadatangkeun ka keung keur hate nyimojang. Nu ngaranna Nyi Titi. Tapi kakeung kasieun Nyi Titi henteu-lana ngancik dina hatena. Anu aya mah para mitra kakeheul jeung ambek ku ayana manehna ayeuna dipegat di hareupeuna ku diri Kiburak. Anika ditakut si Sukmawati Burak? Bener Neng lah. Saurna Neng kudu balik deui ka luhur. Ditunggu ayeuna keneh ku anjeunna. Atuh Neng ulah nekat kabur lantaran bahaya malah bisa-bisa Neng paragat nyawa jadi korban keris iblis. Segsa upama Neng maksa-maksa kabur. Ayeuna mengpeng Nen Sukmawati leah manahna, mending urang balik ka pasir. Sangeuk teuing sia setan barina oge. Keur aing mah kajenteng paeh ngabale bangke. Kajenteng paeh ngajampana bugang, kajenteng paragat nyawa. Pokona mah jeung tibatana kudu tunduk talu ka dunungan sia. Dunungan sia mah dukunnya dukun iblis, dukun gejul. Dukun nu bager luarna wungkul padahal hatena mah telenges. Aing mah geus mineng nyaksian ka telengesan dukun teh. Sia dunungan sia teh. Loba jalma paeh boh lalaki boh awewe nu saterusna diale nyawana. Diuyup getihna ngarah manehna awet ngora. Tegablek cado dukunna nahaon kitu patut. Nyi Titi ngomong ti peperekat barijeng suku teteh nyerag bakat tingku pohara keheulna ka Kiburak. Srog Kiburak maju salengka. Ngadeukeutan ka hareupeun eta nyimojang. Ayeuna beuki katemong garang jeung galakna teh. Manehna nyentak haok barijeng leungeunna tutunuk. Titi, montong ngomong ka mana karep sia ha? Ayeuna mending hayu urang mulang ka padumukan Nen Sukmawati deuleu. Mung aing mah kancang ka dia sia tinggalkeun aing. Kurang ajar. Mun kitu sia hayang modar deuleu. Setan sia. Teu beunang disabaran, teu beunang dileuleyan. Nu kieu mah ku aing kudu dikerasan deuleu. Tas ngomong kitu Kiburak ngagerakeun leungeun katuhu ditujukeun ka palebah keris iblis nu muter luhureun Nyi Titi sarta pokna. Hei keris iblis, podaran si Titi Sari. Gancang. Soraga panggarona Kiburak estu menigeu manaker dibarengan ku kakuatan gaib nu ngancik dina dirina. Nyi Titi nyimojang nu kiwari keur aya dina ancaman bahaya lain deui reuwaseunana. Barang manehna ngadenge omongan diri Kiburak nitah ka keris iblis pikeun mateni dirina. Najan kitu manehna geus ikhlas raga jeung nyawa.
perlaya teu naon-naon jeung tibatan dirina kudu tetep matuh dipadumukan Den Sukmawati di puncak pasir Samoja. Nu matak manehna teu incah balilahan, teu ngeser satunyang beas, teu gedag kaanginan, teu unggut kalinduan, kudu paragat nyawa ayeuna pek teh teuing eueuh halanganana, eueuh kabeung berat naon-naon. Nu nyata panonna tetep merotot pinuh ku seuneu amarah nu ngagedur ka pihak Ki Burak. Di sejen pihak para mitra rengsek Ki Burak bieu ngomong, pakarang mangrupa keris bari jeung hurung semu beureum, tuluy muter kalayan harita keneh congo keris teh ngajojo nuju kana mun-munan Nyi Titi. Mojang nu keureuna langsa wer sora keris iblis nu rek ngahakan mangsa nepi ka ngawor-wor pohara tarik nalir ibarata angin na puyuh lilimbungan. Beuki lila beuki deukeut ngan barang rek antel pisan kana mun-munan Nyi Titi. Kadenge Ki Burak ngagero, "Hei keris iblis, pinangi pati eureun. Andika montong waka ngala nyawa Nyi Titi." Aneh bin ajaib. Hari rengsek Ki Burak ngomong reg eta pakarang nu katelah keris iblis pinangi pati teh eureun. Teu terus nublas kana mun-munan Nyi Titi. Malahan mah muter geng teu ieu mah ngadon ngagateng we di luhur Nyi Titi. Kawas nu haroreameun pikeun mateni diri Nyi Titi. Hal eta ngadatangkeun kapanasaran keur Nyi Titi. "Burak, kunaon sia keris iblis pakarang siluman teh? Beuteung ditah eureun?" "Nyai, akang sanyana teu tega. Lamun ayeuna kudu nenyo Nyai paragat nyawa. Ku kituna sing lebar kana awak, mangkaning Nyai ngora keneh, jauh keneh pangalaman, lega keneh ambahan. Sok sing karunya ka awak, sing karunya kana kagelisan diri, ku kituna mending balik ki ujung akang." "Heulanan aing mah." "Sia," ceuk Neng Titi cumiduh. Pakatingku amak jeung ijid beda Ki Burak nyebut Nyai ka manehna, jeung make ngakangkeun sagala rupa. "Burak, eueuh alasan keur diri kuring kudu milu ka anjeun. Lantaran yakin dina mangsa malam Jumaah nu bakal datang, giliran aing nu bakal dipodaran. Jadi bohong rek diubaran teh ku kituna keur diri kuring. Kajeun pae ngajampana bugang ceuk paribasana. Gancang sina eta maehan kuring keris teh. Sok Burak, laksanakeun paehan kuring." Ki Burak saterusna ngomong, sabab dibarengan ku pangolo susuganan aya tapakna, teu naon-naon ari nu geulis, mung mah kapadumukan Den Sukmawati. Ngan wayahna Nyai kudu nurut ka akang. "Nurut kumaha?" "Nyai mending kawin jeung akang. Ku jalan ke dibejakeun Nyai bogoh ka akang bogoh ka Nyai. Mangka Den Sukmawati moal ngaganggu naon-naon. Tah kitu Nyai. Mun kitu, mun geus yakin urang silih pika cinta, mangka engke Nyai dijajabkeun ka lemur akang. Da akang boga lemur di Cibuntu." "Burak, nu geloge seuri heula ari kudu daek dikawin ku sia mah. Jeung na deui kuring teh ye geus boga kabogoh deuleu. Boga kabogoh setan sia. Mangga sia montong loba omong, najan sajuta ngolo aing ngorek nurut ka sia. Ayeuna gancan sia geura podaran. Gancang sia setan aing podaran. Aing mah teu sudi najis teuing hirup ge. Aing disiksa model kieu mah." Setan sia. Tungtungna Ki Burak bea kasabaran. Amarah naik kana puncakna najan karunya najan bogo. Teu bisa majar kumaha lantaran keukeuh dirina Nyi Titi nolak. Mungeun nurut kajeun paeh apanan geuning jeung tibatan nurut. "Nyah keris iblis pinangi pati. Ayeuna keneh detik ieu menit ieu geura podaran diri si Titi. Gajang." Ki Burak tungtungna nitah ka pakarang setan mangrupa keris titisan iblis pikeun ngala nyawa mate di raga Nyi Titi. Nyi Titi peureum para mitra hatena munajat kanu maha kawasa. Naneda kanu agung menta ditang tayungan. Kamantenna nyatana ka Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun bumi langit saeusina kabeh. Kalayan dina tungtung kalbu anu wening kagambar dedeg pangadeg nu jadi panutan. Kasawang kumaha bela jeung nyaahna dirina Candraseta nu micinta sagemblengna ka manehna. Sigana mun dirina ayeuna tilar dunya, kacinta manehna jeung Candraseta teh bakal pegang. Harita siung pakarang mangrupa keris ngahiung bari terus maju ka handap. Malah ayeuna mah lain rek ngarah kana sirah, lain rek ngarah kana palawak mun-munan, tapi tuluy ka handap maju ka hareupeun Nyi Titi nu keur peureum. Geus kitu congo keris jadi lempeng palabah dada Nyi Titi. Kalayan dina gerakan poara gancangna, bari anehna bieu bisa maju sorangan.
Dina gerak sorangan harita war keris saya baris nubles kana dada nu geulis. Kana tangtu baris nublesna moal boa bakal amblesna. Lantaran nyata atuda lain keris kerisna, lain keris samanea keris ageman den Sukmawati, nu bisa gerak sorangan, tong boro manusa, tangkal kai getutung, batu ge bisa hancur. Ki Burak seuri lelengakan barang nempok keris iblis, ngajojo kana dada nyitita. Hahaha, wantong asa-asa keris iblis. Hayo tuluy keun tagera 12 sing tumanina. Dada si titite nu neuner. Hehehe. Kudu nama nu kieu mah dirames lain ditojos keris. Semu keris maju gancang naker ngan barang rek antel kana dadanya titi ujug-ujug peladug didinya. Aya haseup boda semu kanal bareng jeung kitu les. Waruga titi leungit teu pupuguh, leungit tina ilang tina tetenyoan Ki Burak. Aya paribasa leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Memang rewas pikeun Ki Burak ningali eta kaayaan. Atuh tuluy Ki Burak, geuning leungit. Ki Burak lain deui aneheunana gancang keris kumanehna dicokot. Tuluy dicekelan ku leungeun kenca bari dibarengan keneh. Ku kaheran jeung kakaget Ki Burak rurut reret panon anu bolotot siga mata heulang kutu. Dipake ngareretan ka sakuriling eta pahumaan saluareun leuweung hanjuang. Tetela nyititi eueuh manehna ukur bisa kukulutus sorangan amek-amekan. Pedah mangsa geus eueuh henteu kanyahoan dina kaayaan anu aneh naker. Setan sia, kemana leosna si titinya? Tapi mun ngaleos sorangan moal nya deui, da kudu kate nyoringkang najing kana tangtu. Ku keris iblis baris diudag. Waduh, kana tangtu aya nu mawa ieu nu nyalametkeun. Setan sia, sigana nu nyalametkeun langkung leuwih hebat ye elmuna. Nyaan manang kitu ge manehna leuwih hebat lantaran bisa ngaleungit. Boga aji halimunan ye. Ai, kumaha aing ye? Bari bangun ulung segek manehna diuk dina batu lempar. Nu kaparengan aya di eta tempat. Bari nasutan kesang nu tiis masihan awakna Ki Burak ngomong sorangan. Aduh, kudu kumaha aing laporan ka Den Sukmawati ye. Kana tangtu aing baris dicarekan geura ye. Tapi dah heueuh kieu kaayaanana. Kana tangtu we aing teh. Geus moal bisa ngabohong, najan ngabohonge kana tangtu Den Sukmawati baris nyahoeun. Ayeuna mah mending balik we ka Tongoh. Ayeuna keneh aing perlu ngalaporkeun ieu kaayaan. Pokona mah aing rek blak-blakan nyarita. Moal didingding clear di Sinang Siloka rek langsung kana pokok pangkana. Perkara si titi enulungan ku jelema leuwih aheng. Geus boga kacinekan kitu mah para wargi terus bae. Harita Ki Burak balik ka Tongoh ayeuna keneh. Manehna perlu marek ngalaporkeun nyaeta kadununganana. Leos harita ninggalkeun eta patempatan. Sejam mulang ka Pasir Samoja lumampah bari di caangan ku bulan purnama. Anu harita geus caang deui sabudeur alam. Caangna saperti caangna bulan ke-14. Caang bulan 14 teh para mitra namina bulan purnama moncorong. Dugi ka dieu bae heula para wargi.